Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung tipayun hayu urang sadaya panjarkeun puji sareng syukur ka kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nu mana dina kasempatan ieu urang sadaya tiasa kumpul dina kayaan sehat walafiat. Shalawat sarta salam urang curahkeun ka baginda anu mulia nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nutos masihan urang sadaya tiasa ngaraos nikmat iman sareng nikmat Islam. Jeung mudah-mudahan urang sadaya kaasup kana umatna. Amin ya robbal alamin. Tepangkeun wastapun Yuliana Simkuring ngagem pancen jantin panumbu catur. Teu hilap oge ngahaturkeun reubu nuhun ka para pangjejer sarta pamilon anu parantos keur sahadir kana ieu kumpulan kanggo medar. Sarta ngadiskusikeun acara 17 Agustusan atawa Hari Kemerdekaan Indonesia. Ku kituna hayu urang sadaya buka ieu sawala ku aosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejer sarta pamilon anu kusing kuring dipihormat sarta acan nincakana acara nu salajengna supados teu disaha-saha simkuring seja nepangkeun para pangjejer nu bade ngadugikeun kamandangna. Pangjejer nu kahiji nyaeta Andi Afandi SPD, mantenna mangrupikeun Wakasek Kesiswaan SMAN hiji Majalengka. Nu kadua nyaeta Bapak Rojiun MPD, mantenna mangrupikeun Wakasek Humas SMAN hiji Majalengka. Para hadirin, supados urang leuwih neleman ngeunaan jejer nu bade urang sadaya bahas, hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjejer. Sumangga ka Bapak Endi Afandi ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Endi Afandi anu parantos ngadugikeun kamandangna. Salajengna ka Bapak Rojiun dihaturanan kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Rojiun anu parantos ngadugikeun kamandangna. Kulantaran waktos anu sakedik, salajengna simkuring bade ngawatesan kanggo pamilon nu bade tumaros dan ukur 3 orang. Dina ngadugikeun patarosanana kedah ngacungkeun panganana teras nyebat namina sareng teu kenging gogorowokan. Hatur nuhun ka aya anu tos ngadugikeun patarosanana ngeunaan naon bae nu bakal aya dina acara 17 Agustusan ieu. Sumangga ka Bapak Rojiun kanggo ngawaler patarosanana. Hatur nuhun ka Bapak parantos ngawaler patarosanana ti Alia. Anu isi walarena teh nyaeta 17 Agustusan teh bakal aya jalan santai sareng lomba-lomba sejenna. Karaos ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara teh ti kawit dugi ka rengsena teh kalayan lancar. Ku kituna hayu urang sadaya tutup ieu acara ku aosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panumbu catur sareng sapara kanca neda hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.